Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Dina ieu kasempetan urang nyarioskeun masih tina reng-rengan kewajiban anu jadi salaki, geningan loba kewajiban nu jadi salaki terhadap pamajikanana. Ieu nu rek dibejakeun sapalihna kewajiban anu diriwayatkeun ku Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Anjeunna teh sahabat junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wireh dawuhanana nampi ti junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yen Rasul dadawuh kieu, kullukum ra'in, aranjeun teh kabehanana masing-masing individu kamu sekalian ra'in, eta teh ra'i. Emang ra'i artinya itu pemajikanana. Ra'in lain aya ra'in artina jalma anu ngurus. Jadi mata kitu mang ra'i mah ngurus terusnya. Ngurus. Alhamdulillah. Jadi aranjeun teh ra'in eta tukang ngurus alias anu ngurus, atawa cek bahasa rada legek nama pengurus. Jadi urang teh pengurus. Lamun bahasa kullu itu artina nuduhkeun kana individu. Kullukum masing-masing aranjeun. Jadi kabehanana ti aranjeun alias kullu babatokin min aranjeun. Tegasna tiap-tiap hulu atawa individu aranjeun yen dikhitab saha lalaki. Malahan lain lalaki wungkul sebenarnya mah kabeh sakumaha engke kahareupna. Artina mah kullukum kabehanana aranjeun teh ra'in ngurus. Ti urang teh teu reunting ngurus. Ngurus naon? Kabeh we pokona mah ngurus. Alias nu ngajaga, alias nu dibere amanat. Naon cenah? Jadi urang teh kudu bisa ngaraksa oge dibere amanat, aya amanat. Urang dibere amanat kabeh. Tuh. Wa mas'ulun ar-ra'iyatihi, jeung eta rek ditanya tina masalah kepengurusanana. Ayeuna contoh nu aya dina awak urang heula we panon eta teh amanat ti Allah, ceuli amanat ti Allah, irung amanat ti Allah. Kade boga irung teh ulah dipake ngambeun nu teu pararugu, tepugu-pugu bujur batur di ambuan. Tutup biwir amanati Allah, kabeh ge amanati Allah. Terus eta kabeh mas'ulun ar-ra'iyatihi, rek ditanya tina masalah ngurusna. Iraha ditanyana fil akhirah, engke di akhirat. Ayeuna mah moal ditanya ku Gusti teh empek we heula, ayeuna mah derek kumaha sia engke we ditanya nama di akhirat. Jadi ayeuna mah sigah bebas.
dan kade bukan berarti diabur teh erek naon ye diabur teh bebas kade sabab kerek dipenta pertanggung jawabanana gitu. Fal imamu maka ari pamimpin imam teh pamimpin naon we timimiti pamimpin nu leutik nepi ka pamimpin nu gede. Pamimpin nu leutik mah meureunnan RT, pamimpin nu gede mah naon presiden atawa raja eta teh pamimpin. Kabeh ge pamimpin. Itu teh adalah para pejabat yang menduduki kursi eksekutif. Jadi ulah lalawara ka Pak RT. Pak RT itu adalah seorang pejabat yang ada di kursi eksekutif. Anu memiliki kursi eksekutif. Ari kareta api ekonomi jeung eksekutif mahal mana? Mahal eksekutif. Jadi Pak RT itu adalah mahal karena beliau sedang ada di kursi eksekutif. Ngan kelasna berenang imam nu mana? Imam pokokna mah imam eta teh pamimpin. Ta ieu pamimpin ti mimiti nu leutik nepi ka nu gede ra'in eta ge ngurus ya kudu ngurus manyaya pamimpin teu daek ngurus diangkat hees weh cicing weh teu bisa kudu naon cenah ngurus wa mas'ulun ar-ra'iyatihi jeung manehna teh rek ditanya deui wae tina ngurus rakyatna kumaha gitu. Jeung lain ukur pamimpin teh lain dina pamimpin pamarentahan wungkul deui. Pamimpin teh dina agama ge aya pamimpin meureunnan ajengan di saha mah dina agama mah atuh di masyarakat anu salian teh eta meureunnan seperti ketua-ketua organisasi eta oge naon pamimpin model di dieu pangajian poe Salasa pan aya ketuana ibu-ibu di dieu teh ya eta ge saha pamimpin ngan teu geus diangkat tinggal can ketuana teh saha di urang teh engke dilantik tah kitu eta pamimpin kabeh mas'ulun ar-ra'i yatihi rek ditanya tina hak-hak rakyatna. Warrajulu ra'in fi ahlihi atuh lalaki ge jadi pengurus di kulawargana jinu ngurus kulawarga sakulawarga teh pamajikan jeung nu sejena nyaeta anak sadeui mun aya pembantu jeung pembantu lamun ngukut ucing jeung ucing ge rakyatna kan aya jelema ngukut ucing sabreg-abreg ditanya kunaon ieu nu wani ngukut ucing sabreg-abreg peperieun anak teu boga atuh naon cenah ucing cing loba aya nu kitu ge nah eta teh rakyatna malahan geunaheun eta mah alhamdulillah boga rakyat ucing mah tara aya nu protes ngan paling modal di mana galeuh itu temenang nyarekan ka ucing hei cing sia modal di mana galeuh apaan ucing mah teu gaduheun wese nya wajar we di mana ge matak sadiakeun tempatna itu terus deui was'ulun wa huwa mas'ulun ar-ra'iyatihi eta gerek ditanya tina masalah kepengurusanana seperti mana seperti naha manehanana teh ngabajuan nganapakahan naha alus gaulna jeung kulawarga atawa hanya ucing-ucingan wae kitu eta teh ditanya itu tuluy panyaterek sametinya aya deui wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha awewe ge anu ngurus di imah salakina nu dimaksud
AWWG adalah pengurus imahna jeung imah salakina gitu. Pada nama sok diakukeun ka saha. Da awewe teh lamun teu diakukeun ieu teh imah keur maneh teu dikitukeun mah ieu ngurus awewe teh. Bener teh? Oh, dasare teh rakus bisa gapal. Padahal teu disebutkeun keur maneh ge pangna maneh dicicingkeun di imah eta teh saha nu cicing di dinya? Manya ayeuna ari boga pamajikan kasih Ari sare jeung si B tatanggana manya di mana-mana ge moal aya. Tah kitu. Awewe gerek ditanya dina ngurus rumah tanggana. Nah kumaha? Nah ieu teh alus ngurus imahna teh ngepelna bener, nyeuseuna balik kitu, nah dipake beri-bru teh nu najis atawa dipake paragi anu bararesih jeung sajabana rek ditanya we titetek bengek kabehanana rek ditanyakeun kitu. Wa mas'ulatun ar-ra'iyatiha kitu awewe teh rek ditanya. Sakitu aya keneh. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi pembantu oge eta teh pamimpin jeung pengurus eta oge pengurus dina naon pengurus fi mali sayyidihi dina ngurus harta dunungan nana apakah dia tuh bisa menjaga atau sautak sautik dikongkolingkong sok aya banyak rada-rada naon ngaran teh ari ngurus harta sedunungan ari tahan sok leungitan wae. Nah ieu teh nyaan amanat atau tidak, memberikan kemaslahatan atau tidak. Wa mas'ulun ar-ra'iyatihi maka manehna rek ditanya tina kepengurusan nana pokona mah fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi aranjeun teh pamimpin pengurus gitu. Aranjeun rek ditanya tina kepengurusanana nah cicing dina hak atawa henteu cicing dina hak ieu teh dina bebeneran atawa dina kateu ceregan rek ditaros. Mun urang nitah budak jang pangmulikeun PLBK kunaon mang pokona mah maneh diburuhan ku aing kita beli saya teh meuli naon BK non BK bubur kacang meuli bubur kacang terus kumaha ieu rek ditanya keke ieu teh dipake bener atau dipake teu bener ditanya kabeh ka kitu-kitu kabehan ditanya pokona mah kullukum ra'in tah palebah dieu atau orang teh kudu hariwang dageningan sautak saeutik erek ditanya malah ngarindat teh saeutik kasih A kasih B kalayan ada maksud tertentu itu semuanya rek dinaon ditanya kunaon maneh saya make melongkan nuker modal misalkan panjang gitu lah kunaon maneh make ngareret kasih anu aya tujuan ditanya kege tempo-tempo init ka warung cicing we hareupeun warung terus di pelongan barang teh aya di mana terus ditinggalian tuluy we di tempoan anu dicabakan terus digular gilir terus ti isuk-isuk nepi ka sore cicing di dinya hayo we nempoan barang teh di warung cek boga warung teh ari ece rek naon cicing we di dieu keur milih neng enggeus ke teh tempo ti isuk-isuk jam 7 nepi ka jam 5 di dinya terus ari tempo teh jam 5 weuh nu kapilih balik ditanya seta kuno bogana ditanya tuluy diusir malahan sia naon ngadon garuksak barang bahatur tah kari-kari merengke jaga di akhirat oge rek dinaon ditanya kitu palebah dia mah jelas sararea geus pada apal ternyata sautak saeutik teh aya tanggung jawabna
kurang dek dipertanggungjawabkeun kumahanya aduh nyangakeun we sadaya daya da geuningan lolobana mah lepot sok tina bebeneran bener teh lolobana mah lepot minangka bageurna teh urang mah teu amal goreng oge teu amal hade bageurna eta teh Masya Allah nah bager mah eta bagerna kunaon jang abdi mah bager ni bager saya eta mah nah kunaon saya eta mah bager sagala tara saya eta mah tara ngabohong tara ulin tara salah tara ka masjid bager bager teuing nepikeun ka kungsi kajadian ieu mah dongeng saeutik abdi nyemah ka seseorang ya harti sih begitu nyemah kadinya da meureunnan apaleun ceuk nu boga imah teh ieu mah anu nyemah teh ustad ieu abdi biasa nyemah jeung si bapana ya jeung ngobrol biasa tempo disuguhan cai ku budakna teh nu keur kuliah nyuguhan caina teh bukna sakieu calanana sakieu make kaos teh rada ngelahak seutik atau pas ngasongkeun gelas teh wah ada terowongan ini aduh ari ditempo dosa ya teu ditempo damai ya tungtungna teh Masya Allah kieu ari bapa nama teu boga curiga naon biasa we pada urang keur jongjon nah urang teh bingung rada bolar balieur we ari taeun da aing teh jelema sarua aduh ari taeun aduh kumaha urang teh manya kita otak sakali we ningali teh sabab kadua kali mah dosa sekali we gitu tong sekali sakalina ulah lila-lila teuing Masya Allah tah leos we eta kurunyong we inungna leuwih heraeun deui ceuk inungna teh aduh Ustad punten pun anak mah da teu bisaeun make baju cara batur kitu we oh kitu cara ya macam Ustad doana we ari keur ibu makan bae rek kitu rek ge asal soleh we urang bingung ngejawab ikan bae bobolek lakan ge cenah kitu meureunnan cek manehanana teh asal naon asal soleh we da alhamdulillah cenah bager budak teh tara ulin tara naon di imah we cek urang teh asal soleh bingung urang ngajawab tuluy teh di ieu kedaon disambung di ku bapana da meureunnan kaeran nyata kitulah asalullah bangur we cenah budak teh keun bayar di imah mah mereka pona mah cenah doakeun we ustad sing bager sing soleh cek abdi teh langsung ngajawab harita mah ti antara jelema teu soleh teh sok nemong-nemong orat ngahulang si buna ongko asal naon soleh ari eta lain ukur buk nu ditembongkeun teh si horeng jeung nu aya di jero kaosna ditembongkeun Masya Allah kumaha eta lain soleh eta mah debongan ditembong-tembong meureunnan ceuk rasa budak paduli lah da kakolot moal hayangeun justru kolot leuwih careraman mun cenah budak onaman can pati apaleun ieu kolot mah geus loba pangalamanana otak kade di mana urang ke datang semah nitah nyuguhan ka budak karungan heula budakna teh tuban ku karung ulah nepikeun ka naon katingali sok sanajan bae da budak tong bae da budak nya tong nyebutkeun bae da budak nosana dilatih teu balik engke kadituna bakal anger teu balik alusna mah ti can balik oge ti usiana ti budak keneh pisan oge geus diajar nutupan naon orat kitu tah eta teh kerek ditanya tapi da awewe mah heueuh da kitu atuh kitu deui geus di bejaan teh kieu deui jawabanana moal pati-pati di PHP-keun ku Kangjeng Nabi lamun erek sakali jadi naon cenah
Maksudnya lamun sakali ngomong langsung ngagogo moal awewe mah bener karasanya karasa sok lamun dititah ku salaki teu tarasa kali sok mikir heula pasek mah pangmalikeun udud lah cek salakina ka saha teh ka urang cenah pangmalikeun udud padina hatena mah jok udud sia baru udud sia hargana mahal 25.000 we ku aing mah mahi jeung anak sia pun kitu lin oh sok kitu teh nah biasa eta mah sarerea apa duli ting pada ada duit-duit manehanana nu penting mah jatah urang we ulah kurang sakitu we mun hesena asal jatah we ulah kurang masyaallah hiji gitu si horeng jauh weh diwanti-wanti ku Kangjeng Nabi doahan Kangjeng Nabi tadi qala sallallahu alaihi wasallam Allah fin nisa'i kudu takwa aranjeun kabeh Allah ka Gusti Allah kudu takwa aranjeun kabeh ka Gusti Allah bahasana dibuang amilna saking ku takjubna gitu teh Allah urang ge sok aya ngagero kitu Allah sebenarnya malah ngagero kaget we ngan ka mana muntang gitu teh muntang ka Gusti Allah ya Allah gitu mata cawahan Kangjeng Nabi Allah fin nisa sing sieun ku Allah dina ngurus awewe ya awewe kudu urusan emang iya wanita itu urusan tak lamun lalaki wani kawin artina rek ngurus awewe emang mau diurus kitunya kudu diurus piraku rek dipake we mungkul di maniantara bet numpak motor ge usum hujan geus make di naon di manian di kumbah ari pek teh ngaran-ngaran nu di kurungan mah geuningan sok di paraban sok di manian sok diurusnya manuk teu pira di kurungan di paraban oh di manian unggal isuk-isuk teh geuningan geus rapang sisi jalan teh disemprotan ieu manuk nuju ibak tanyakeun teh kana bogana cileuhan keleh aya diurus tinggal komo saha kieu cenah aya tuluйna eta teh ku non fa innahunna amanatun karana sanyanyana awewe teh amanat ingdakum nu dititipkeun ku Allah diaranjeun kabeh Waman lam ya'mur imra'atahu bis-shalah sajama anu teu kungsi nitah pamajikanana sina salat aya tambahna walam yu'allimha umuraddin teu pernah ngawurukan pamajikanana dina urusan agama eta teh faqad khanallaha wa rasulahu sungguh geus khianat ka Allah jeung ka Rasul. Jadi ibu teh kusalaki ibu teh kudu dititah salat kudu diwurukan lamun ibu teu kungsi diwurukan kusalaki tagih ki gitu kumaha nyebutna kasalaki tagih wurukan abdi gitu maha karunya lamun teu kitu doraka ka manehanana cek salakina teh nyasat aing teh teu bisa kumaha atuh sok atuh kumaha we usahakeun pangnyakolahkeun abdi bang nitah ka sabab itu bisa ngawurukan kitu nu kamari teh pandidara ulin naon murah gitu salaki teh mun bisa ku sorangan mun teu ngengken ngan meureun beresiko lamun henteu faqad khanallaha wa rasulah justru dia itu adalah berkhianat ka Allah oge khianat ka Rasulullah. Di dawahan Gusti nu Maha Suci Allah dadawu ieu teh dina surat Toha wa'mur ahlaka bis sholati
wa'mur kudu nitah anjeun ahlaka ka kulawarga anjeun ka ahli bait anjeun ka ahli agama anjeun malahan ka pengikut anjeun ka murid oge bis salati kudu nitah kana salat nu 5 fardu kudu eta teh kitu diingetan kabeh ingetan cek urang teh lah gejanting da geus nyaho kieu tina nitahna aya ganjaran bisi kasinggung nu jadi pamajikan urang rek nitah yang menang ganjaran ka pamajikan kieu bahasana yayang parantos netepan ya make yayang ya tos salat yang yengyong bisa kan geus salat itu asigah nanyakeun padahal eusi nama naon nitah nyeta teu acan teu acan bororek diajak bareng gitu tuh urang ge geunah rasa pun boga salaki kitu bener teh cek salaki teh naon di urang mah nyebutna teh ieu da teu geunah deui lamun nyebut ieu ka dituna lemes ieu mah kudu naon ieu geus salat sia nyata acan aing kumaha acan bororek diajak gitu eta teh nitah nitah intina mah teh kudu we kudu aya atawa lamun teu kitu ieu bahasana punten pangnyayoggikeun cai pangahurungkeun sanyo nah kapan rek cai engke eta teh naon eta ge nitah atawa neng sik pangnya eta pangmilariankeun sarung reka masjid eta ge naon saudara mah nitah tah kitu kumaha we lah sabisa-bisa dengan kata-kata yang indah doh cobaan atuh ulah kasar sapopoe teh urang mah di urang ye ngobrol teh salaki pamajikan ai sia geus nyatu lain nyatu jeung sia mah ninguna teh aing eta lah bahasan indah tapi da eueuh di batur mah bahasa kitu teh deui ngan di urang-urang nah eta mah ciri khas panya teh keur pasea si orang keur nyaritakeun rujak wa'mur ahlaka bis-shalah kitu cenah diriwayatkeun ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pangna kudu nitah salat pangna kudu ngawurukan kieu cenah dawuhan anjeunna la yalqallaha subhanahu wa ta'ala ahadun seseorang moal pendak sareng Allah bidzambin a'lama dengan membawa dosa yang sangat besar min jahalati ahlihi tibatan dosa bodoh kulawargana maksudna hiji jelema dongkap ka Gusti teh teu aya nu leuwih gede dosana guk jeung Allah kecuali jelema anu ngabodohkeun ka kulawargana artina ngantep kulawarga sina naon sina bodoh ta eta teh pang gede-gedena dosa mata kurang nyetel di imah teh ari mumul mah nyetel pengajian nyetel rukun Islam rukun iman sok kadinya sina katalar ku barudak geuningan pan aya nya naman babari ngapalkeunana teh geuningan kitu daripada hayo ieu mah budak dibere HP sina lalajo ayu ting-ting atuh teu nyambung salah para badana kuno haralus geus kitu tuluy we urang teh ngadidik naon sababna engke jaga dina poe kiamah cenah kieu aya keterangan awwaluma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa auladuhu nu pangheulana ngarentob ka seseorang ke jaga dina poe kiamah teh adalah kulawargana jeung anak-anakna ngarentob eta ke dina poe kiamah pada lagi bapak mana ladang ibadah abdi bapak mana ladang ilmu abdi kabeh ngarentob bapak mana abdi riweuh kitu pan baheula bapak tukul si wah rame riweuh teh kitu direntob cenah
cek eta jelema cek barudak jeung cek keluarga teh akhirna mah ka Gusti nu Maha Suci kiunjukan ya Rabbana khudh lana haqqana min hadzal rajul nun pangeran abdi hak abdi mugi pangnyenakeun ku Gusti ti ieu jelema margi aya hak abdi di jelema ieu teh kitu nah fa innahu lam yu'allimna manehanana teu kantos ngawurukan abdi umur dinina kana sapirang-pirang urusan agama abdi wa kana yut'imunal haram manehna teh sok mereka daharan tinu haram geuningan ladang teh ala leucreug nu dipake ngadaan nu dipake dahareun kanggo abdi teh duitna teh ladang korupsi geuningan teu kitu ladang maling dan sebagainya nu hararam pisan wa nahnu la na'lamu ari abdi teu terang ayeuna mah katinggal geuningan Gusti sangu nu dipasikeun ti si bapa teh geuningan sangu batur katempo ayeuna mah oh kitu nah kumaha kuduna eta teh rantangkeun saeta dibikeun ka sieun kanyahoan tah kitu cenah akhirna kumaha atuh ya didakwa ku Allah Subhanahu wa taala lamun tidak bersedia hari PKB kehadiran ti manehanana kumaha atuh summa yadhhabu bihi ilan niron akhirna dialungkeun we ka mana ka neraka naudzubillahi min dzalik mudah-mudahan orang sarerea sing dipaparinan kakiatan dibere katakwaan bisa ngajalankeun sagala rupa hak jeung kewajiban mudah-mudahan amin ya Allah ya rabbal alamin sakitu we ngadongeng mah pake tinggal pikiran we tama di imah kan laki datang ke imah jo langsung nunjuk ke salaki sia can pernah nita salat kaing nah gitu curang kayak ku dibalikan pansia diantarkan ke madrasah ku aing maksudna bisi kira dare pasea matak dina palebah hak mah urang kudu legowo ngan ngingetan mah kudu gitu artina lain rek awal lain gitu kan bae diridokeun eta teh halus we wallahu a'lam bissawab mudah-mudahan jadi ilmu keur urang sadayana Allahumma sholli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'ama yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa li azimi sultanik Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halala wa sami'an bi fadlika wasi' ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Razzaq ya Fattahu ya Alim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al-Fatihah billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.